Assalamualaikum warga Jawa Barat. Sigana resepnya ya orang ngobrolkan masalah pemerintah biasa. Kerusum. Mun di Jawa Barat aya pemerintah siga Umar bin Abdul Aziz. Wah. Mantap sih nama. Nah, mantap. Aya rakyat anu miskin teangan pere duit jadi benghar. Aya rakyat masyarakat anu boga hutang pangbayarkeun. Aya warga masyarakat rakyat anu can kawinkeun biayaan. Wah, Masya Allah. Sugan we atuh tah aya di Jawa Barat anu kitu tah. Sugan we pamimpin nu ayeuna tah bisa kitu nya. Kang Deddy Mulyadi. Nah, sigana mantap mun kitu tah. Kumaha warga Jawa Barat? Mun kitu kumaha tah? Komen.